mah penting lompat sorangan gerain yang ditinggalkan bari kayaan teu wala kaya. Tupan maaf. Age bakat kurewas meureun nepi ka poho eta pamajikan lumpat tuh. Hanya puting teh aya lini jadi urang can beres ge jadi raribut kalau luar bari ani ngakeun neng. Eta kitu neng. Ke penting terus kendil lah. Sawah heula. Nyana pula tuh Itu neng tos masak ih. Kewe. Nyana pula. Ka kebon mah. Sih neng ke kebon. Bawang ka kebon. Nyata. Saling belah tuh. Hati-hati, mungkin neng nyusul. Nya. Aduh, rada push up na nama aduh. Teuing latihan push up teh ning. Balangah wae atuh ayo. Gitu. Balangah wae atuh meuning. Aduh. Kadek ieu batana sok beueur. Aduh, pantesan tuh kemari maneh labuh wae di dieu heuh. Di dieu mah batana loba juriga. Lain. Mau naon? Hah? Mau naon? Ieu mau jasa kamari training teh. Coba nu kuat tuh. Ieu mah jasa SMK asli. Tah gerak tinggal ya. Ya. Kemarin mah mana pakai ijazah jamiah tuh. Salah, di mah teh 2 di mah teh kabawanan itu. Tapi hari-hari gawe mah sih teu kudu make ijazah, enak mah. Pakai naon tuh? Pakai surat vaksin, boga teh mah. Tuh. Ibadah teh guna enak. Guna sih sebenarnya mah. Boga itu. Surat vaksin, ada babari asup. Itu mah dijamin. Surat vaksin naon sih mah ieu mah? Naon atuh eta? Ieu mah tanda mana di polio. Aduh. Anu kumaha tuh surat vaksin teh geura? Semacam pernah di OC. Yolah, enak mah mana bantuan urang ngadata warga. Heula tuh ayo. Sekalian tagihan yang itu muludan. Nya, yuk. Jeung didinya tuh teh sorangan we. Aing dah putri tata era aing teh mah ya. Semua kawan ini. Bisi carek jalan mana teh? Tapi jalan mana kumaha? Geranah nih dia. Kenaheun ka jadi wakil aing ka aing nyalonkeun lurah. Bisi atuh. Nya. Eta rawatanna teh. Heeh, ieu dirawatan. Nya teh nya. Heeh, siap. Urang ngadata heula. Nya, nuhun atuh. Rada gelo. Kemana ya? Kemana we eueuh manehan. Rada gelo eta jelemanya. Kok aing ditanya bener-bener. Ngaledek. Aduh. Lempang teh lempang we siga gebog cau di wahangan. Cemega. Teh kemana atuh? Teh kariksakeun pepelakan. Ulah didiksakeun wae. Loba nu ngamadogan teh. Heeh. Heeh teu aman RT ku maneh mah. Ban urang kurang ngurus kebun. Maksudnya teh keamanan ditingkatkeun. Cuma diayakeun ronda lah di kebun teh. Ka mana tuh teh? Biasa ieu. Jeung ijazah. Oh, ieu teh rada sembako teh iraha turunna ieu teh. Kuduna emangnya ukuran naikna. Naik turun. Kita lah teman di kabaran sembako mah. Maksudnya teh rada dibuburukeun teh soalna hararek teh mahal, minyak mahal, beas mahal, ieu teh kumaha? Lain, pokoknya mah kieu. Kadang di teh kan arek pemilihan lurah. Heeh. Mun jadi mah urang nyalonkeun. Moal milih maneh urang mah. Sembako mah gampang. Heeh. Tapi rada maksudnya rada jeung duit teh kitu ulah sembako hungkul, urang teh kan teu butuh ku sembako hungkul da duit ge butuh. Anu mah jangan cemega mah lah. Rada dipisahkeun teh. Mana bedakeun kan lain, dukung. Heeh, siap. Tapi urang kudu rada gede, pan urang mejaan meureunnan warga. Nya. Pokoknya mah jatah jeung cemega mah eta mah spesial. Aduh, balik. Jelas sampai kan RT mah. Naon sih wani ka aing? Aduh. Cenah rek ngadata ngomongna malah ngawangkong jeung cemega. Percaya neng Mas ya. Itu naon tadi katempo per ngawangkong. Geus balik hayu ah. Coba alsang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kang, nuju naon? Nuju ngaliannya ya hayam. Keur nyeleungeum. Ulin teh jeung hayam aja sapopo teh. Ah kieu we daripada naon deui atuh. Henteu dihijian ku hayamna. Henteu ieu teh hayam teh keur nyeleungeum. Bapak dinya cager. Cager. Ada jadi ke bapak hayam. Ah, nu bener we. Jadinya masak elek na naon teh. Sarua dinya ge. Ayeuna Kang teh can kadatanya kana bansos teh nya. Oh, teh jeung danalin teh dana. Heeh, di dieu teh. Aduh. Kayaknya orang datang lah nya kedat. Rahmatnya. Namina teh nya. Nya. Itu kumaha lo ke main catet tuh kan. Nah jadi kieu nya. Caliklah dinya tak kadewe di bener ti kotok. Nagog we. Kumaha. Jadi kieu. Si RTT arek nyalonkeun jadi wali kota. Oh, di kota. Oh, si RT nu kabarita. Kemarin teh tapi orang arek ngadata aja lama gitu. Jadi supaya nyarolok ka manehna gitu. Oh, cara ieu mah, cara eta mah penghalus teh pun penghalus, pelancar. Pura di bansosan gitu. Tapi biasanya kita masuk PHP teh geuning. Moal imah beneran mainna. Mau ajang dipalsu moal. Atuh gitu mah leung alhamdulillah. Berarti Dari rezeki mah Akang. teh geuning. terus didaftarkeun nya miluannya. Heeh. Kudu ada dicolok nomor 3. Oh, nomor 3. Heeh. Nah, dinya teh lan Bennington ku namanya. Oh, nyanyi siap. Tapi ai kapilih teu kapilih ge eta mah meureun geus katerima. Terima pasti. Tapi wayahna kudu nyolok. Heeh. Ari Bapak dinya ulah poho bawa ka dieu hayang bapaan. Ari didinya istri kan mana? Oh, tos kaya, Ka mana? Merantau apa? Cerai? tos pupus. Tos pupus. Oh iya orang kenalan itu aduh. Arek mah jeung didinya. Daripada dinya kesepian menjadi wae. Alhamdulillah ai kesepian mah henteu boga anaknya eta hiji leutik Teu keneh. bisi arek anakna yang aya indungan deui. Urang aya babaturan. Tulis. Geus atuh. Ayo buru balik. Kunaon? Iya, nyeri. Ngajuru ieu mah ieu. Ibu mau cari keluar si Dede teh. Ini nang lamar aja. Cari kila. Aduh. Atau sana atunya di dia. Nama yang lain itu cenah enggak? Tulang. Mana bisa yang A? Atau sana. Kuat ieu. Aduh, salah nih. Pokoknya mah kita nyakangnya abdi mah lila, pokoknya mah ku abdi dikenalkeun si awewe teh nya. Kedah. Mungkin lah gampilnya. Urang pada yang nguruling deui maksudna. Oh, nya mah ngaleut lah. Moal ieu maksudna lila bakena nu kudu didata nya. Oh, nya Mah lila tuh. Makati. Ya, assalamualaikum. Salam. Duh, aing salah ngomong kasih amat. Bakal ngomong wali kota lain nyalonkeun lurah. Ke dieu lah. Aduh, panas teh ngablentrang. Aing mah hirup dengan ripuh jeung ripuh. Coat ulah ka kebon we kali-kali kamol. Aing teh da beungeut teh jora-jora teuing nya ai pagawean ka kebon. Aduh, tai kotak. Iya, sukun we tai kotak. Tikotok acan gege. Untung apa banjirkeun buru-buru buru nangan cai. Dengan Buruan. Buru atuh kurang-kurang. Riwo, enggak pemajikan teh. Kotok-kotok acan, uapkeun. Riwo, ngadoresakeun aing. Cek. Aduh, Ya naon? di pamajikan urang yang kalahirkeun. Geus bulana? Itu kan mulus-mulus. Oh, tau ge tadi teh naon tadi ya? Eta atuh pan. Eceung mah beurang. Amun ieu teh gotok nasa ku keur masalah ti urang. Nah, itu teh diuapkeun. Mun ngabeule urang ala. Atuh. Tayamum mah atuh. Mong urang nu masalah ti urang. Dina. Hampura buru-buru. Ieu mah eceu jadi wae kotor dah. Ieu mah. Ayo tah buru. Lah tulung we, kalem pisan.
eta juga nama masuk nyolong lauk aing teh. Jadi eta juga na. Woi. Goblok sia nya masuk nyolong lauk teh. Kehet wah. Sia geuninganan masuk ngadog lauk aing teh. Saan mereka badog lauk. Aram cadah mah goblok mah tangkurak. Menjepret-jepret wae. Atau mana didinya kerenawan uging-ugingan. Deuleum mat ku sia aing teh mau cai ke banjur eta pamikeun aing ke juga kotok. Ini dinya mah Oh gitunya. Hampura atunya saya siang sono gimana? goblok tuh. Kadang apes deui wae aing mah. Kehet mah kehet. Ini pengendara iya udah ada di ala-ala sakit mah perlu usaha. Ding. Neng. Aing semua cai oge. Punikeun ah. Wah. Woi, sianya. Ayo atuh ceu kembali ke geser dia tikotok mah. Aduh mah itu bangunan di kampung mah. Buka budak laki apa awewe ya? Aduh. Nyari. Terus bapak itu. Kemana lu ke mana? Aduh, lewat tuh. Teh belai. Lurus kumaha yang lurus? Tadi tuh sukuna panjangkeun teh. Dia. Itu bantal. Lawan mah nyeri pisan ieu mah. Ayo buru. Au, mah tak ketempo aduh mau bajir. Aduh. Mama. Mama gila. Asal yang nongol masuk. Aduh mah hampura. Iya mah. Lain anak ngajuluh yang hitut teh beneran. Lain mah ieu mah beneran mulus mah. Aduh, kan geus sarekna eta geus di iya kayaknya moal. Jadi pisan ieu mah aduh. Ceu kumaha? Alhamdulillah. Awewe ceu. Lalaki awewe eta pamajikan teh langsung dibere kulo bue ari wae. Da lain hayang ngajur eta mah hitut. Ah, bener itu. Hitut tah aing. Geus aing balik balik ieu ti kotok can dibersihkan. Heuh atuh nih. Eta tah pamajikan di jero. Barada ukir nih kan. Nuhun ya nya. Heeh, sami. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Damang. Alhamdulillah. Naon ieu teh? Kieu, saya teh arek nyaungkeun di lurah teh. Lurah. Heeh. Iraha ieu teh? Nya minggu-minggu ayeuna sih ai penyoblosan mah. Oh, terus? Jadi ibu teh rek didata kena bansos nya. Tapi ketemu nya colok nomor 3. Berarti lu. Apa? Saha nama tuh? Si Alan teh ya. Pak RT. Pak RT nyalonkeun deui. Nyalonkeun deui na teh jadi nyalon ke lurah. Sapupuh we nya. Heeh, tenang. Sekarang kan wae di teh. Soalnya atuh da jeung saha? Sakit can boga. Arek mah Rek naon teh? urang rek kenal juga kan. Duda. Sudah anak hiji. Si Rahmat namanya. Orang mana itu? Orang eta ning belahan pasir. Wah, siapa teh teh ya? Arek teh Lu kenal teh nih gue. arek eta. Ada siapa yang kamu? Heuh gaya atuh mun sama dibubuhkeun we. Nya, Banyak tuh kan aku orang dari belakang itu. bener ya? Sampai ka dieu. Awas kada bawa maneh. Gimana ada siap-siap lah. Heuh ke urang mandi heula, heuh dangdan urangnya tuh rada geulis kitu rada kapan jadi. Setelah parawan. Heuh siap. Nya. Heuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok teh budak teh. Capek aing. Tungguan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Alhamdulillah. Aduh. Ya, cerita ke mana wae? Atuh kada ketinggali. Nembe wih ti kebon tadi sareng si Aa. Badaya priyogi naon? Lain, Cek. Ieu teh si Alang teh nya bade nyalurkeun jadi lurah. Oh si RT. Jadi lurah, CTT. Jadi wayahna we cek urang da dicolok eta nomor 3. Nah tadi pan papanya si RT tadi kebon mana lagi ngomongkeun. Cenah dicolok ngan rada maksudnya bansos kabelah di mana ada gede soalnya kan orang kayak mantuan gitu meh masyarakat teh nyolok si Alan. Siap. Kayaknya orang datang nanya. Nah ini tuh ayo aja itu serangan gitu. Kan si Ana can uih di kebon. Emang sok wih jam berapa gitu? Biasa nama jam 5-an karena uih si Aa mah gitu. Oh jadi rada bulitan tangannya. Neng mah uih teh payun dapan kudu nyangu berenang kan si Awih hayang mam. Kalau yang neng Ari jeung si Ridwan teh seberapa tahun? Dan neng can isian. Terus barahannya 3 tahun lah aya gitu dah neng ge usaha tiap wengi gitunya ngan tacan di pasien kepercayaan beren kudu diluhur. Lain empek nanya heuh ka Ece teh. Di Ece make kudu resep ka si Ridwan. Berenang jeung akang teh geus gila 3 tahun bobogohan teh make keluarga jeung si Ridwan. Ya, Kan alusna si Ridwan. Teu maksudna teh pan meureun ari geus jodohna si Ridwan kumaha da ai neng mah neangan narima nu pasti we, nu pasti datang dari ka bumi aya mah pan tiba lagi teu masian kepastian kan neng. Aduh, aing kudu ngomong naon deui nya. Enggak ning aing masih kena betadi aduh. Geus kieu carana kumaha tuh. Hah? Lain neng. Aya neng buka kopi tuh, asesan ngopi teh. Aya bade ngopi. Iya tuh ada di kopian. Itu antasannya. Siap. Aduh. Si Mega makin gelis aing geus kawin mah. Mah penting dikituin mun ku si Ridwan aduh. Wah, balik salakin euy. Kumanya. Kabur tong. Wah, tong dah geus cicing di dieu. Pura-pura nyatet. Mana teh budak teh euy. Balik lah aing capek barasih baju. Aduh, itu salahnya balik euy. Kumanya euy, pemu namanya. Wah, dah mah balik. Woi. Acan. Aduh. Cek kunaon abe? Aing mawon euy milih jasa aduh. Oh, action. Kemana we? Nu manehan. Teu jelas sampai dengan RT mah. Teu jelas sampai dengan sana. Siapa aing? Ya aing murah. Action. Gelek. Ih, gelek. Iko mawing. Goblok. Action. Wah, bapak majikan teh. Kotok. Action. Assalamualaikum. Action. Assalamualaikum. Action. Kalau ada nek, kalau Sing tarik soalnya suara cai. Action. Action. oh eta, golongan lok aing teh. Gedung. Action. Oh eta harus golongan lok aing teh goblok. Action. Terus keur naon di dinya ujung-ujungan. Oh, action. Action. Aduh. Tadi mah teu aya nya. Mbak wih ti kebon sareng di sini. Setelah ini kieu. Action. Aing teh maksudnya tuh di luar teh beriak gitu buat. Di luar. Siap. Mana naik? Oh, action. Semuanya tuh. Aduh, cet. Action. Ya tuh jodoh aku mah.
Action.